Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mudhofu ilaya ilmu takallimi ari ieu eta buat meretelakeun isim anu diidofatkeun kana ieu mutakallim. Akhiroma udifa lil yaksir ida lam yakumu talan karomin wakoda. Akhir waksi iksir kudu ngasrohkeun anjeun akhiroma kana harap anu akhir tina kalimah. Udifa diidofatkeun itu ma lil ya'i kana iya mutakallim. Idalam yaku di mana-mana teu kabuktosan itu ma mu'talan eta mu'tal karomin nu tetep itu mu'tal saperti lafad romin wa qoda jeung saperti lafad qoda. Au yaku kabnaini wa zaidina fadi jami'u hal ya ba'du fathuhah tudi. Au yaku atawa kabuktosan itu ma kabnaini eta tetep saperti lafad ibnaini wa zaidina jeung saperti lafad zaidina fadhi mangka ari ieu nu sadayana jami'uha eta ari sakabehna tina itu zi al ya'u eta ari iya fathuha eta ari fatahna itu iya tu dia eta dianutan itu fathu ba'du dina sabadana itu zi patud gomul ya fihi wal wawu wa in maqobla wawin duma paksir huyahin wa tudugomu sareng di idgomkeun naon al ya'u iya wal wawu sareng wawu fihi dina itu iya wa dumma wa indumma sareng lamun didomahkeun naon ma harap qobla wawin tetep itu madina samemeh wau faksir mangka kudu ngasrohkeun anjeun hu kana itu ma yahun mangka gampang itu kasru. Wa alifan salim wa fil maksuri an hudzailinin kilabuha ya an hasan. Wasalim jeung kudu nyalametkeun anjeun alifan kana alif wa fil maksuri wa fi jeung kana wa fil maksuri sareng dina isim maksur inqilabuha ari mindahkeunana itu alif atau nukerkeunana itu alif iyaan kana iya hasanun eta sae itu inqilab an hudzailin mungguh ulama Hudzail. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.